nasuha itu gugup payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha sobat rancage daramang. Kumaha sauna masih semangat dugi ka magrib mudah-mudahannya. Sim kuring pun cahyana sareng Sim kuring pun Irwan Tajudin badai ngadugikeun materi antawis Islam sareng budaya Sunda. Mudah-mudahan tiasa janten ilmu kanggo urang sararea. Sobat rancage, alhamdulillah wayang golek teh tos janten warisan budaya nasional anu diangken ku UNESCO nyaeta kaping 7 November 2013. Sobat rancage, upami urang ngabahas perkawis wayang tangtos dina waktos anu sampuret ieu moal nyekapan Beres. jalaran ku seueur-seueurna carita lakonna. Mohon. Di mana orang pada terang carita wayang golek seseueurna nyandak atanapi nyokot tina carita Ramayana sareng Mahabharata. Sakitu mundelna nu sakitu seueurna nya urang teh Mohon. ngaguarna moal cekap ku 3 menit mah komo wah ieu mah kedah sababaraha Leres sasi pisan. kita. Duh, Tah, terang teh tokoh anu paling jujur di antara tokoh Pandawa sareng Kurawa pacayana. cik nya. Nu terang teu sobat rancage. Anu terang? Cik saha Menawi lah cik. Di Pandawa aya namina Yudhistira. Eta putra pangageungna di antara Pandawa 5. Aya nu terang Pandawa 5 sawae. Cik sebatkeun Oh, menawi ayo lah terang. sugan. Kenging door prize hadiah kanggo buka puasa. Tah, Lumayan kan. Tah, ayeuna hoyong terang pangintennya. Sadayana ngeunaan cerita ieu cik tokoh saha wae Pak ieu teh anu Bapak bade dicarioskeun di lakonkeun teh cik. Saupami nerangkeun tokoh mah sareng mah Bapak sanes dalang. Oh. Da ieu eta mah kedah nama Kedah kan bagianna. dalang, kedah Oh, bagianana, kedah kedah bagian-bagianna. pakna. Mung ieu mah Ah. sakaterang Bapak Mhm. hiji tokoh anu jujur teh anu pangjujur-jujurna nyata Yudhistira. Oh, Gitu. Yudhistira. Nalika Mohon. pas dina sakaterang abdi nya. Mohon. Sakaterang abdi dina pas perang Mahabharata dinten ka-15 pamita lepatna. Yudhistira disungkeun ku Batara Kresna eta kanggo ngajalankeun taktik perang supados kenging supados tiasa mateni Guru Dorna. Eta aya hiji cara Tah kumaha cik sarana? nyaeta carana Guru Dorna paling nyaah kaputerana nyaeta Aswatama. Kalaresan dina perang eta aya namina gajah, hiji gajah namina Aswatama. Nah, Dik, janten ya, nama. taktikna teh pi urang ngakoar-koarkeun atawa pi ngabewarakeun yen Aswatama gugur di medan perang eta. Padahal mah nu asli nama Aswatama teh gajah. Anu dipatenina ku atawa dipahenana ku Bima. Oh, Terus dibewarakeun ka sadayana. Tidinya mohon. embe Guru Dorna dugi ka ngamek, dugi ka bade ngaluarkeun senjata pusakana, dugi ka bade mateni sadayana nu aya di dinya, Mohon terus kecidak heulna. sadayana bade dipateni ku senjata pusaka eta. Kitu. Nya kalarasan Dorna datang ti Guru Dorna terang. Anu pangjujur-jujurna nyaeta Yudhistira. Aduh, Tuh. panjangnya. Matak naros ka Yudhistira. Mohon kumaha tah. Laras henteu yen anakna Guru Dorna atau napi Aswatama teh gugur. Mungkin kepastiannya sih. Mohon, mung ai Yudhistira mah di nu manahna mah tetep da jujur. Laras Guru Dorna anu pupus napi anu gugur teh Aswatama tapi di nu hatena nyebatkeun mung Aswatamana gajah. Sanes Aswatama putra Dorna. Putra Dorna. Gitu pacah carios nama. Tah keningannya sanaos saalit, sanaos elmuna 3 menit. Minimal orang terang Tah. heula. Kunci nama hijinya. Cik. Jujur. Keningan urang teh tetep kamana wae lompatna kajujuran mah nomor hiji. Tah, tos nguping tokoh Yudhistira teh tokoh anu jujur. Urang salaku manusia sadayana kalebet sobat rancage kajujuran teh nomor hiji. Jujur. Janten salah sahiji contoh anu dicontohkeun nembe ku Yudhistira teh, tokoh Yudhistira teh mangdupikeun contoh kang urang dina kahirupan sadidin teh. Laras pisan. Teu kenging ngabohong Pak Irwan nya. Mohon. Ka saha wae urang teh, bade ka sepuh, bade ka rencangan saha wae. Komo ayeuna Komo ayeuna sasi saum. Ah, teu kenging pisan. Daripada nya pahala urang ngirangan, Mohon. cuma ayeuna urang ngajalankeun puasa tapi lambe teh hate teh teu jujur. Tah eta laras pisan pacah. Tah,
ieu teh luyu sareng hadis riwayat Muslim nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh nyaeta saha wae jalmi anu jujur tangtos bakal janten amal ibadah ka kasayan anjeunna di mana ke anjeunna bakal ngajak bakal nyandak anjeunna oge lebet ka sawargana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakitu anu tiasa dipihatur hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di acara Kutil Salajeng. Dadah. Gusti Nu Maha Asih cahya Ramadan yang gelis katimbang na pucuk tangkal harapan ngalangitkeun doa-doa jeung kahayang mangka eling umat manusia hirup urang dan sajarela ret kadiri lamu kotosa taubat nasuha itu gugupayan mengket